ya mau gagah jasa pan mau disebut negara raja si raja naon gitu ngaranna hutan jol bae pecang keur nginum bae didinya di sisi kali mager mau kirain siapa ternyata ente jangan banyak ngomong udah 2 hari aku nggak dapat mangsa bagian lu sekarang asana mau nanti kampung Melayu masalah jangan gitu dong tenang aja dulu dah saya mah namanya juga rakyat iya rakyat tuh jangan banyak omong udah gua leg-leg lu cak becak deh ulah gitu ulah kena aing rakyat aju dek dileg-leg bae ngadu jeung aing jeh sia teh nyaho kagagahan aing jeung kahebatan aing nyaho cek ngana tapi tetep bae ngadu bae aing sia boga kakuatan naon ulah bebeja jeung ulah danya engke bae di lapangan jeh cek bawang teh sagede sia wani ka aing atuh nu mantak nangtangan ge cek nya teh ngan ulah kuari seminggu deui cek nya maksudna tonton seluruh hewan-hewan nu aya di hutan ieu keuna nonton urang ngadu aing heran ke sia becang sagede sia ngalawan aing atuh aing kumaha ngaduna jeung sia kekuatan mah pokona mah lain nu urang aya nu boga waduh nu bener siap becang aing moal dahar datang ke kuari ka saminggu supaya aing ngaleg-leg hihijian nah lain mah kajenting aya mangsa-mangsa moal dahar aing supaya aing puas calangap leg beres atuh hayu bae bener sih bener tentukan waktuna jeung tempatna bejaan rakyat seluruh hutan bejaan urang dek tarung gitu saha nu menang eta nu jadi raja jangan bujakeun ka kabeh rakyat nu aya di hutan di bejaan bahwa pecang dek ngadu kekuatan jeung mau dalam rangka memperebutkan raja hutan rakyat kabeh pesimis sapira pecang lah pecang nya ngadu jeung mau uti dituna tapi rakyat datang ke pecang Aisyah bener emang nangtangan mau bener Aisyah dek kumaha lalakona aing dek nyieun naon nduk nyieun bungkus naon topeng-topengan dina kayu nu teuas caknya nu sarupa engke jeung wajah aing abeh nyana ngaleg-leg aing berarti ngaleg-leg kayu sia bisa tuh nyen bisa aing pokona mah jeung rekan-rekan kabehan ye geus disapersiapkeun aing teh ai kitu mah tuh ayo nu percaya milu nu teu percaya mah tuh tetep memilih ka maung itu tetep bae maung urang daripada jadi mangsa-mangsa maung geus mending ka maung bae lah ai nu percaya mah susuganan sakina sadunya cak urang tiba heula cenah dikuasai bae ku maung sugan bae ku ari nu jadi presiden urang cek nya teh atuh pecang bener saminggu nya nyeunan topeng tina kayu nu pangteuas-teuas doju nu kira-kira bangsa dileg-leg ku nyana teu kaleg-leg jeung ku teuas jadi taruh dipake ku pecang percis pecang jadi dijieun sedemikian rupa bae hebat jasa tuh wae hadir tuh sadagara leuweung hadir kabeh nyaksikeun pertarungan pecang jeung mau wah hebat jasa waktu di jalan kene geus sararewat pucang batur ge mau bot biasa bahagia tuh kos 2 hari bae geus itu
babagi datang ke lapangan tuh biasa nu jadi wasit dan gajah tulale napan panjangnya sut mulai atuh kasungkur bocang brot cek maung teh udah naonan sia naik deui bocang atuh tanaga deuk kumaha menangna sapira bocang eleh deui sia ngalawan atuh ka aing cek mau teu ngalawan amat ayo bae sih cek cenah tut brok eleh deui bae geus 3 kali atuh terus bae cek cenah sakili pokoknya aing mah datang ka dileg-leg Gus ya bener bae brok dileg-leg teuas kotak dilepehkeun deui mulai getihan cih cak mau kok jadi gagah kieu bocah sia boga hizib di mana asana pelor beureun ieu sia di daharannya gaduh deui sot leg-leg deui bluk wah digayem ku nya kayu atuh digegel ngisi persiapkeun pan aya cucuk-cucukan segala paku segala wah ngagole wow pendukung pecang hidup pecang tinggal ieu bae pendukung mau terus lawan manya mau ngeleh hayu lawan ku nya 3 kali golepak mau ngeleh nah cak pecang teh baru kali ini sejarahnya singa kalah sama rakyat singa kalah sama pecang langsung didiuk dinobatkan bahwa pecang pada saat ini sebagai raja di hutan ini kabeh teu percaya pan heran aing pecang jadi raja engke kumaha mun aya sesuatu di negara urang di negara leuweung serangan di negara leuweung nu sejen ka urang engke urang hese ieu coba urang datang ka ditu datang lalaunan nanyakeun keaslianana emang gagah apa lain mimitina mah teu buka carita saminggu 2 minggu karaknya nyaritakeun wah tuntuk ceuk kan bisa gagah gitu di belakang saya ada siapa jadi bukan saya yang gagah tapi topeng saya jadi horenganan pecang mah gagahnya jadi topeng kos gitulah di negara di ditu tapi kalau darah geus terpilih jadi raja ya terus jadi raja mulai rakyat dararemo berbagai-bagai macam demo lantaran nyanana dijadikan topeng masalah topeng tinggal topeng terus jana lantaran dinobatkan jadi raja terus geus diarintip ku orai geus diarintip ku bangsa ku Daniel geus diarintip ku ua-ua ku buaya diarintip kurang pinclangan meyu terus diarintip tapi tenang we pecang mah jadi raja ieu ngaranna ge ai gegel sia aing topeng aing sia awas sia aing onam topeng aing sia leg-leg sia mun teu getihan sia pecang hebat teh pecang jadinya nama jadi raja teh make topeng kos gitulah di negara nulai negara Islam selalu jadi topeng-topeng geus kos kitu kaayaanan atuh urang di negara urang tetep bae urang dijaga diraksa urang memang kos kieu tetep urang ngadoa ka Gusti Allah supaya urang dibere tentrem ibadah urang ka Gusti Allah subhanahu urusan negara mah urusan negara urusan urang mah urusan urang